Masalaki usaha ka kota. Pamajikana di lembur momotoran OTW. Ngajedog sia teh salaki eueuh teh. Sal ingin kawewe kitu teh da. Salaki dagang naik odong-odong. Warawiri statusna teh. Salaki ka sawah ngarariung awewe na teh udunan nyeun seblak. Salaki ngala batu pamajikan ngariung di Bang Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah euy. Moal aya wujudna atuh nu hiji usaha nu hiji ngancurkeun. Aya ka dieu Bang Emok. Ning ngaku eta. Loba nu kacau gara-gara Bang Emok teh. Transaksi ribawi apapun namanya haram kitu geus. Seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Memakan harta riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Eureunnan. Haram sudah jelas itu hukumnya. Kacau ya gara-gara Kosipa, Bang Emok, Bang Keliling, Bang Mekar. Naon ngaranna teh. Kolot baheula mah hayang hordeng. Ngumpul-ngumpul no kampung. Hayang hordeng teh. Hayang radio transistor meuli doma ngarit. Geus gede dijual belikeun kana radio nu ti Luban. Baheula mah kitu. Ayeuna mah baroga duit 1 juta ti Bang Emok. Udet isuke geus ditagih. Kamari ka anu ngawarung nginyeum ti Bang Emok laliat kerupukna teh. Ulah kitu eureunnan cenah. Banu kacau gara-gara gitu teh. Ari ka imah batur maca salam, ari ka imah sorangan tara balik gawe teh. Kopi atuh kopi. Nu panas kopina nu panas. Panas teuing ieu raha diinumna. Coba majikan teh aing gablek salaki kieu-kieu teuing Gusti. Hayang panas tiis lain ngopi siana kulkas. Karunya pamajikan teh nya sentakan wae kudu nama atuh balik ti masjid teh. Assalamualaikum dibuka ku istrina waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Asal kitu. Saya tama cium tangan teh sakali we sataun lebaran. Amit aing nyeun dosa unggal poe. Ari sasalaman satahun sakali eta ge lamun dipangmelikeun baju. Ieu mah gablek duit. Lain meuli tiung, meulian manuk, kemeulian manuk. Ya, dengekeun sare kitu wae eta hirup teh. Meulian manuk. Ari manuk dipoe, ai pamajikan gering diantep. Manuk mah make apel, coba ari pamajikan daang ya Allah jeung asin. Aya cenah gitu. Aya da jelemana teh keur udud pokona. Coba ari manuk kabeuli, ari kurban acan, ari manuk ngagantung. Aya genepna murei, anis, lakbet, kenari, perkutut. Euleuh eta manuk meuni loba pas ditaros dupi murang kalih tos akikah teu acan. Anak yang belum akikah tergadaikan. Cing atuh pola hidup teh nya ulah ku nafsu kudu ku ilmu anu pokok-pokok we heula kurban, akikah. Boga duit, boga milik, boga rezeki nabung, yang biaya pendidikan anak.